alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malan shalihan bima taraktu. Rabbirji'u la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji miwa syukur disanggakeun urang sami-sami ka zat Allah anu maha seueur maparina, utami anu parantos maparin ka urang sadayana nikmat anu pangunggulna di antara kanikmatan nyatana nikmat iman sinal Islam. Mudah-mudahan kanikmatan nikmat sinal Islam ieu ku Allah Subhanahu wa taala ditetepkeun dina jiwa urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalaksanakeun molahkeun ngarahkeun kana nikmat eta sehingga urang sadayana istiqomah ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat miwa salam mudah-mudahan sapapaosna dilimpah curahkeun ka junjungan Nabi urang sadayana, Nabi anu parantos ngadugikeun kana risalahna ka urang, Nabi anu parantos maparinan kacaangan dina kahirupan antara dunya sareng akhiratna. Nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula baginda para sahabatna, para tabi'in tabi'atna ugi ka umatna. Oke, mudah-mudahan ugi ka urang sadayana diangkeun diaku janten umatna jaga di yaumul kiamah kangge syafaatul ummati anjeunna. Amin ya Allah. Para hadirin sadayana, para pamuda pamudi anu ribados dipihormat, alhamdulillah kalayan aya dina takdir Allah urang sadayana ditepangkeun dina malam Salasa anu sakumaha biasa. Urang sami-sami ngaderes mutolaah ngapalkeun kana ilmu anu ngajurung kana benerna ibadah ka urang sadayana. Ilmu anu ngajurung kana semangatna urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon perkara ilmu anu parantos didugikeun ti guru urang sadayana aya dina kamanfaatan, manfaat dunya, manfaat akhirat bagi urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala tiasa ngamalkeunana. Naon perkara ilmu anu didugikeun ti guru urang sadayana teh urang mampu ngalaksanakeunana, utama ngalaksanakeun kana parentahna, ngajauhan kana laranganna. Amin insyaallah. Hadirin para pemuda pamudi sakumaha biasa urang ngalajengkeun kana hanca anu pantos berjalan nyaeta anu dicandak tina kitab Tanbihul Ghafilin, babna nyaeta bab Syidatul Maut anu bangetna dina nalika sakaratul maut. Tah pamudah-mudahan ieu bab teh anu dibaca ku urang lain ngan saukur dibaca unggul, tapi insya Allah ngajadikeun hiji pegangan kanggo tambah-tambahna urang bener-benerna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguhna urang ibadahna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dina ilmu mah lain ngan seukur ayeuna nepi kana ceuli wungkul, tapi ilmu mah sakabeh oge anu didugikeun ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina wahyuna sehingga didugikeun deui kana pemangku-pemangkuna para sahabat, para tabi'in, kadieuna para alim ulama anu insyaallah eta ilmu teh nyaeta anu nuntut ka urang sadayana kedah diamalkeun. Di mana eta ilmu teh nuduhkeun mana anu amar, mana anu nahyi. Ari amar mah nyaeta parentah, ari nahyi mah nyaeta larangan. Antara dua ilmu eta anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh antara amar sinareng nahyi. Amar sinareng nahyi. Parentah jeung larangan. Salajengna tina hadis anu sanesna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muningakeun tina masalah banget ripuhna dina nalika nandanganana sakaratul maut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun ku dawuhanana ngabejaan ka urang sadayana sangkan naon tujuanana urang kudu aya persiapan dina nalika ke hiji waktu datangna waktu dijemputna ku Allah dijemputna ruh kaluarna dina badan urang sadayana jadi urang oge henteu kaget deui jeung moal nolak deui sabab naon da urang mah geus dibejaan ku Rasulullah. Da insyaallah lamun jalma sakabehna jalma lamun bener-bener yakinna ka Rasulullah kana dawuhanana anu dibikeunana pasti eta jalma teh bakal cawis-cawis atawa mempersiapkeun diri gitu. Pikeun nyang harepan kana sakaratil kunaon atuh keur nyiapkeunana eueuh deui sanes nyaeta urang ngalaksanakeun amalan saleh. Jadi bukti dengan amalan saleh teh anu baris bakal ngajamin kana salametna urang, kuatna iman dina jiwa urang sadayana dina nalika urang dicabut nyawa dina badan urang sadayana. Amal soleh teh bakal nulungan ka urang sadayana. Maka saur Rasulullah SAW teh jadi mautna jalma teh kumaha keur kabiasaanna. Lamun biasana urang keur ibadah insyaallah bakal dicabut urang ge keur dina nalika ibadah. Lamun urang ngalanggengkeun kana maksiat insyaallah urangnya bakal dicabut dina nalika ke maksiat. Maka rahasia da ari maut mah sadayana oge dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dina ayat ngadawuhkeun Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 100 sareng ayat 88 sareng 100. Itu anu unggalna teh Bismillahirrahmanirrahim hatta idza jaa ahaduhumul maut hatta tatkala di mana-mana datang ka aranjeun ka salah sahiji aranjeun naon al maut nya eta maut qala mangka ngucap eta si ahad teh rabbirji'u rabbi non pangeran abdi irji'u balikeun deui abdi la ali amalan sholihan abi rek migawe amalan soleh gitu. Fi matarotu dina perkara anu geus pernah ditinggalkeun ku abdi. Nah, jalma dina nalika keur sakaratul maut teh ku ngarasakeunana lepasna nyawa dina badan teh gegerwan ka Allah. Ya Allah, abdi ulah waka, ulah waka di mautan. Abdi teh loba keneh anu ditinggalkeun amalan soleh nu ku abdi tinggalkeun dina nalika abdi keur di dunia. Memang ieu ayat nuduhkeun ka orang-orang kafirin, tapi
ieu aya teh lain ngan saukur carita ka orang kafirin sakabeh jalma oge bakal ngarasakeun seperti kitu. Da orang kafirin mah geus jelas gitu. Dina nalika datang maut ge teu narima kan kamari geus dibahas. Nolak lah gitu. Bahkan nolak mika ngewa karena datangna mah tapi jalma mukmin mah geus siap gitu. Da kulantaran jalma anu mukmin mah geus iman ka Allah tatkala datangna maut teh geus siap dirina. Geus pasrah dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dieu atuh geuningan butuhna ke urang teh kuatna iman jeung Islam teh. Dina nalika urang datangna sakaratul maut teh. Jadi moal aya rasa reuas, moal aya rasa sieun gitu. Da kulantaran anu didatanganana anu ngadatangkeunana ti Allah ka urang teh malakul maut teh mangrupakeun jalma anu saleh gitu. Bahkan sebagian riwayat mah gitu. Dina nalika jalma dicabut nyawa teh pertama dina sampeanana terus anu dina umbun-umbunana dina mastaka gitu. Tah dua malak teh gitu anu di ujung jeung anu di ujung deui anu di luhur jeung di handap sampean di mastaka teh. Jadi lamun jalma nu saleh mah ek dicabut ti dieu teh ngajawab sampean teh gitu. Jadi ngajawabna teh abi mah sampean teh dipake ibadah ka Gusti gitu. Terus erek dicabut deui dinu sejenna ngajawab deui abi mah dianu ibadah ka Gusti. Buktina naon? Dina nalika urang sampean ngalengkahkeunana kana tempat peribadahan ieu ngajadikeun hiji naon ngajadikeun hiji saksi gitu dina nalika eta teh ngajadikeun saksi sehingga malak ieu teh teu waniun nyabut kana sampeanan sehingga unjukkan ka Allah gitu malaikat teh ya Allah ieu teh geuning jalmi sae gitu teu waniun sebetulna mah malakul maut teh rek nyabut ka jalma-jalma nu saleh gitu terkecuali datangna izin di Allah gitu dikersakeun da unjukan heula malakul maut teh ya Allah ieu teh jalma nu saleh geuningan abi teh izin bade nyebutna oge tapi kulantaran Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan ketentuan kudrat jeung iradatna sehingga anjeunna ngadawuhkeun gitu izin kaula eta ruh kudu kaluar sehingga eta ruh teh kaluar gitu ngaluarna oge bari kaayaan anu raos gitu. Ibarat cek Rasul mah nyabut naon benang dina tipung gitu. Eta jama saleh teh kitu sebenarnya henteu gampangnya dicabut nyawa teh. Adapun cenah geuningan aya ulama nu maraot sebenarnya perjalanan sebelum dicabut teh kitu heula gitu. Malakul maut teh unjukan heula ka Allah. Kulantaran naon izin ningalina ieu jalma nu saleh gitu. Bade dicanakna oge. Dina nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade mulih nya kan sumping malak maut teh nya ka bumina gitu. Pertama geuningan ngetrokan heula dibuka ku Sayyidah Fatimah bade pikersana disaha gitu. Anjeunna teh si malak maut teh cicing heula dina lawang pangko teu masuk teu wantun masuk gitu. Sehingga nyarios we gitu. Gitu ka Rasul teh gitu ka nu janten ramahna gitu. Ya Rasulullah cenah aya nu sumping gitu teh. Terus ditaros ku Rasul teh da terserah-terserahna gitu. Gitu. Apa henteu anjeun teh Fatimah? Allah jeung Rasulna itu teh cenah nu bakal misahkeun antara kanikmatan anu aya dina diri urang sadaya. Apaan sih itu anu bakal misahkeun teh naon nya eta malakul maut langsung didinyakan nangis dari Sayyidah Fatimah nangis di dinya.
digerehan ku Rasulullah gitu teu kudu sedih gitu. Da itu mah geus tugasna gitu. Geus tugasna ku Allah geus dijanjikeun antara kahirupan jalma mah nyaeta bakal dipagatnya ku panunggungan nyata maut. Sehingga malakul maut oke isieun keneh can asuh di sauran we ku Rasul. Sok gitu lebet mangga sok cana. Isieun keneh gitu. Isieun keneh malakul maut ka Rasulullah. Henteu ujug-ujug lah gitu kan, henteu ujug-ujug gabrak-gabrak wae gitu, unjukan gitu. Nah, sehingga aya pikersana Allah gitu, aya parentahna ti Allah nembe malak maut ge kersa nyabut ruhna ti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu jadi ka jalma-jalma anu soleh mah malak maut teh gitu henteu gurah giru gitu. Tetep anjeunna oge isieun. Padahal malak maut teh jalma anu taatnya nya malaikat anu taat ka Allah. Tapi kulantaran ningali jalma anu soleh mah kataatanana ka Allah teh geuningan ngarampod heula gitu. Teu buru-buru gitu. Unjukan deui ka Allah, ya Allah ya teh abdi teh isi ku jami ieu teh gitu. Yang sae gitu. Sehingga dina nalika geus ditanggukeun ku Allah mah mau tidak mau siruh teh kan keluar gitu. Nyata siruhna keluar teh bari dibantos ku malakul maut ku malak naon. Nah kitu caritana zaman nu saleh we urang supaya termotivasi gitu urang teh. Da ieu oge hadis nguningakeun dina tanbihul ghafilin teh supaya urang termotivasi sehingga bangkit orang resep karena ibadah ke Allah gitu. Pada intinya mah eta gitu ngabejakeun teh gitu. Lain kunaon lain sakadar cerita gitu. Da ieu mah fakta jeung realita. Bakal karasa ku urang sadaya gitu. Dina ayat oge geuningan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh anu bernyawa pasti bakal ngarasakeun kana jadi urang sami-sami ngapalkeun ieu teh supaya tambih-tambih lah urang teh diselapkeun tambih-tambih soson-soson urang ibadah ka Allah teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh saha al-faqihu Syekh Faqih rahima mudah-mudahan ngarahmat saha Allah Gusti Allah ka itu siapa. Man saha jalma ayaqona man saha jalma ayaqona anu ngayakinkeun eta si jalma bil mauti kalawan maut wa alima jeung nyaho eta si man annahu kana sanyana maut teh nazilun eta bakal nepi ka eta si iman turun nepi bihi ka eta si iman lam halatan henteu lam halatan teh henteu ragu-ragu lam halatan henteu ragu-ragu deui eta si iman kana ngayakinkeun kana maut. Fala budda mangka misti lahu ka itu si iman minal istidadi tina siap-siap lahu pikeun bekalna kana itu maut bil a'mali sholihati nyata ku kalawan ku pirang-pirang amalan soleh wa bil ijtinabi jeung ngajauhan anil a'mali tina pirang-pirang amal khabisati anu goreng. Fa innahu mangkasanya itu si iman la yadri eta henteu nyaho si iman si itu si jalma mata iraha gitu yanzilu bihi nepi na maut ka itu si iman wa qad bayyana jeung teman-teman mertelakeun saha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sidatal maut kana banget nyerina dina nalika sakaratul maut.